Oi, palakeun ieu penghasilan menang cuy. Oh, deui gawe. Urang sang ngopi acan. Dah, sare we lah. Itu nahan euy. Ini lah pertemuan tingkat desa deh. Jadi teh cek kepala desa teh kudu kumaha? Oh, kudu ngagerakeun masyarakat supaya boga gawe jeung boga penghasilan. Tapi kumaha eta teh? Nah itu Oh, si Oyet. Kan si Oyet teh boga pagawean. Jaga sok malakan. Da Bang si Oyet lah. Udang. Anggur mah gawe maneh teh ulah sare wae. Da kieu teh gawe urangna sare. Teu sare ngopi terus teu ngopi ujang kopina nyang malak heula. Mun aya eta ge palakeuna. Tah, malak teh ulah eta teh dosa. Teu lain pokoknya dosa sakitu. Papatahan teh urang atau beres saran ngerah gawe urang atuh wae. Ka. Naon nya? Sok atuh gawat. Gila pisan. Ke pikiran itu. Nah, mana tanya? Lain masuk sok atuh gawat kesel urang ieu nu mana? Oh, heueuh aya. Karaga mang bawa heula ka itu. Moal jauh bakal lila seret teh. Lah, sare deui we. Jahat. Aja saya sare deui ieu maneh. Tarena maneh badag-badag oge. Aya gitar. Naon urang kita ngajalan gitar? Lain. Naon atuh? Ngamen. Dan bahasa eta ge heueuh. Aya anu ngamen teh jadi miluan audisi kapilih teh teh. Da sakumaha aing ngamen mah euy. Ih, namun kapilih audisi teh teh lumayan hadiahna teh. Bener sia. Bisa M. Sok. Bisa M. Aing beli lagu ini. Heeh. Ieu mantap ngamen. Asli? Heeh, ieu asli. Terus kumaha di? Nyanyi teh ngagojreng nyanyi gitu. Oke. Sok. Terus teh. Halus teh sarana. Nah, halus atuh. Sok coba. Demi aku yang butut pisan teh manggeus. Ceuli maneh nu butut lain suara urang nu butut. Suara eta teh. Ceuli maneh nu butut. Halus keneh. Wah, kerep lah. Kadeun namun terus jadi artis ulah boga ka urang. Kowe ke urang dibere 100.000. Ulah 100.000 atuh. Sabaraha atuh? Asa kumaha we asa heula jik widit latihan heula. Balik ka. Latihan heula. Memeh terjun ka lapangan. Pake heula tapi kebanggaan. Set. Ya, geus jiga alif bata. Mantap. Siap ngamen euy. Wah. Assalamualaikum. Demi aku yang pernah ada. Balik. Dasar buka toko dikir pisan. Pira. Halo pemirsa, balik lagi jeung urang Robert. Seperti biasa di episode ayeuna urang barang Hasan langsung di alam. Oh yes. Episode ayeuna urang ngaran daun ima sapi gila lintuh ya. Oke, kita makan aja guys. Pahang menunjuk ke bedeng daripada pelawanya, oke? Ya. Sangat lezat. Punya pemirsa. Terdekat, bet. Urang nyanyi heuh. Sok. Punya. Aduh. Sangat berarti Dunia ini tak berarti. Wah, ada yang suara butut jadi nafsu dahar. Berjalan cepat semua.
selamat tahun kemerdekaan. dengan Kemerdekaan Indonesia. Aduh. bayar Bayar naon? pan urang amin. Teu boga duitna ge be ya. Alah kudu aya tah hayang nyaho. Duit lagi dipake bayar motor Terus? lagi enak dijual jeung beli bensin. Dasar poloho. Dibayar ku ya. Tah hayang. Lah, duit ada. Dasar poloho. Lanjutkan lagi pemirsa. Ceng nyodot atuh ceng nyodot. Itu tingali bro jangkung jika di Gunung Sawah. Power ibu ge. Bisi dadas bool gitu teh. Isi bolong celana jabat. Mun kayak modal nyeri pan. Kumaha tuh ceng lo hayang Ngadu ahulak ka Gusti Allah. minta bantuannya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hayang turun make naon ieu. Kalian. Ih, bro rezeki anak Abang Badodo. Ih, rezeki anak Dodo ini mah. Bro, nyerodot bro. Ya ceng, power ceng. Kudu jeung doa dah turun ge cicing ceng. Sorangan-sorangan ceng ibu gua ceng. Nanti bro. Kalah. Seut di dieu mah ceng kabar Di dia. Awas atuh ceng cicing lamun tangan power ieu. Jangkung Pancing didorong ha. cicing atuh sing kana Gunung Sawal. Ye. Kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Ye, dua teh. Seut ieu. Ceng tolong ceng. Selamat ceng. Asal mah jalan tukang we. Terus menang pertolongan. Batur. Pakai sama pamere. Rezeki anak soleh. Ini saya itu. Nyanyi heuh. Preman. Nyanyi. Nyanyi. Oh, Tarik sih. Ye, 2 3. Biarkan ku Naon lagu dangdut. Anu tuh. Dangdut. Naon ada apa? Bang Jali. Oh, Bang Jali. 2 3. Bang Jali, Abang Jali. Dengeunahna euy. Dengeunahun. Mani kitu ka urang teh. Deui atuh lah. Lah mayar heula karena kurang nyanyi deui. Kayak geus 5 lagunya cengnya. Mun dia tuh sok bahaya. Bergadang. Ye, 2 3. Bergadang jangan bergadang. Yuh, tengeunahna. Ganti. Naon deui atuh? Nanceng euy. Lagu nanya. Ayo Cukup sudah. Ji, tah lagu si Broly teh teh. Ye, 2 3. Cukup sudah. Iya dah. Ganti deh. Pantes mana mah jadi No di atuh. Eta kok anu jendela taam. Ada satu contohan. Kose disolokan dengan Ero masa-masa paling endah, masa-masa diselokan. Dadah. Anon, waktu ikut kagok, Agok. paling endah, masa-masa diselokan. Capek lah buat bayar lah. Aduh, cing boga yang isinya boga KTP-an. Aduh, jangan saya yuk. Iya tuh. Oh ya, itu bayarnya. Dasar anak atom jangan anak sebelah. Tas ngaji di legok ua meni amplop hiji acan sugan anu nyelip keur sasaliman da Duh, belum saya teu menang duit mah. Tah, kurang saji. Ji orang nyanyi heuh. Lah buat dengekeun we. Mane? Acan ge acan atuh kela tuh. Yang anu saat nu bener. Tong sok ngamen, sora butut ogenan. Alah dikeun duit batur. Dikeun duitna lah. Naon? Duit. Urang ge ngaji salila teu meunang duit. Nya mane nu ngamen hayang meunang duit? Geus lah haling. Dasar lagi cicir. Assalamualaikum. Badodo. Kurang nyanyi heuh. sok J 2 izinkan. Oh, pisan peduli ka urang. Lah, idit lah. Izinkan aku. Pisan warga legok ini nu ngahargaan urang. Di pangamen teu payu jadi uang malak payu. Wah, laguan ieu we. sok kelak coba andi ayeuna kelak nulain cita
cita-citaku menjadi orang bodoh. Hei, dulu ku bodoh sekarang. Naon? Urang teh agen pencari bakat. Tah, maneh teh bieu teh nyanyi teh alus pisan. Karena cepet urang lagi. Getek pokona mah. Jigana mana namun asup pipi ek teh nyanyi. Wah, sora teh moal bisa dilupakan pokona mah penonton teh. Jadi, hayang nu jadi artis sewa urang. Ai maneh balik ke jelema teh ngahina atawa muji. Ih, maneh mah teu percaya. So, gerek mah ku urang digaji 1 miliar sapoe. Wah, bener. Bener, sok. Sok atuh sepakat heula. Sepakat. Alhamdulillah. Weh, urang euy. Naon? Karek ge ditinggalkeun sakitu. Urang mah teh sare, urang mah teh sare. Sare Henteu. Ah, Dikena lah naon cicing acan sakit acan teh acan.